menyaksikan
Thank you.
Nyariosaken kawontenan pagelaran Jawi Karaton Nagara Mayaswati Srinawendra Prabu Arjuna Sasrabahu Ilawatos ayeuna kasumpingan Narapati Soda Sinaran Narapati Surya Maketu Amparan Murid di Nagara Magadha Bambang Somantri pikeun ngarencekeun pacogregan di Nagara Magadha pangandikana Prabu Arjuna Sasrabahu leuleuikeun aris manis anu pinuh wibawa ngandika makakeun pangandika Rai Narapati Soda Ubirai Narapati Surya Maketu kapayung libina Rai Langkung tiba Abdi Gusti sejaga haturkeun sembah pangabaktos kawulung salira parjaga
kalau yang hukum dia pun tidak samudaya kelepatan atau tiga ulang itu program Gusti Prabu abdi Gusti pun Surya Maketu ngahaturkeun semua pangapatos kami saya panjenengan mugia ditampi kalian kebingungan kalian hukum dia pun tidak samudaya kelepatan semua pangapakti rai sadaya diterima pasta kali kiwalan tengen teu disimpen di hanap-hanap di luhur di sumenina mumbunan di hanap di cangcang di sapucuk ngeurik maupun di himastaka rai aturemu Gusti perkara kesalahan mauran pada saling ngahampura sabab buyu jeung katrangan hade lamun cuma menta dihampura hade nu ngahampura saperkara kaula bunga mutaya papadana uhal ngarai narapati soda sinarang rai narapati Surya Maketu parantos mulih deui ka nagara Maespati nyaeta kenging pancen ti kaula pikeun nya si Bambang Sumantri ngarengsekeun pacogegan nu aya di nagara Magadha tadi waktu ayeuna kaula menta laporan anak kumaha kaayaan di nagara Magadha dok bikin aden sepi rumawi Gusti dina waktu ayeuna abdi Gusti sejauh ningakeun sagala pihak kajantenan di nagara Magadha barang acuh ka nagara Magadha ka alun-alun nagara Magadha leres pisan raja-raja di salawe nagara anu dipimpin ku tilu raja diantawisna Prabu Marata Cendra Prabu Jonggira Paksa sinareng Prabu Darmawisesa sadaya ngantos kaputusan ti Raja Magadha nyatana Prabu Citragada ngeunaan panglamar ka Dewi Citrawati atuh sapada harita Bambang Sumantri kuningakeun ye Prabu Citragada moal masihkeun Dewi Citrawati atuh Bambang Sumantri dikepung wakul upaya langing di dieu Gusti hebatna Bambang Sumantri sadayana raja-raja di salawe nagara tayang magapuli sadayana kateter jajate buka sakti adalah Bambang Sumantri laras sih itu bisa suku Bali ieu Bambang Sumantri dijantankeun papayaun di nagara Maespati takos nagara Maespati bakal langkung unggul pisan bakal langkung kiat ari putrina mau mawi putrina dikaboyong ke nagara Maespati melihat raja-raja kawan dimasrahkeun putri sadayana putri teh sakumas punyuliji anu dilulubuhan ku Dewi Citrawati kana ayeuna Sumantri namana ayeuna Sumantri namana patos dia bakal bejakeun wae saya belak-belakan buat belak-belakan masuk buat postur so yakin buat postur rumawi dina waktu sayeuna teh Bambang Sumantri teh mulihna di nagara Maespati sami ini mulai dari nagara Magadha sami mulai dari nagara Maespati nah ini tapal wates nagara Maespati bukan dari gaya naon Gusti tuh hoyong dimulih ke nagara Maespati mari Bambang Sumantri teh nitipkeun walapakat ka Surya walapakat bisa di Bambang Sumantri mana ayeuna walapakat
Oh iya Gusti. Tampan yati lampan tampan yati lampan yati Tenaratos kumaksana soman minangkan kakali jayana Prabu Arjuna Sasrama atau sapara harita Prabu Arjuna Sasrama kabesik ajene umyal pancil mawe kesinan iwala patra si somantri hayang muji kasakti mencakani jaya kaula sabab pati-pati ngabakil ke hayang kan saluhureun di manehna pangabdi waduh sawios Gusti kaula urang payunan panggung semati sawios Gusti kaula urang payunan rai ieu geus jadi urusan kaula Lajengna kumaha Gusti Rai Narapati sudah bulan akan HP nagara bagi sokul pisan Gusti Rai Narapati Surya mape kaula Gusti waya saksi kaula pikeun yang harapan Bambang Sematian angkiwari kaya kita pawatus nagara Maeswari bangga Gusti dia sokul pisan Gusti dina waktu ayeuna kene kaula haris nampak kata pawatos nagara mangga Gusti mangga Bibir teh miraya
Ulah Gusti siapkeun kareta kumangan musiman. Hayang Cidiri kakawannya terus Allah bakal dihayu. Gerada taning
kawinar nisi geradatan ingkang kaurusita punang lampana Prabu Arjuna sasra bahuan maksan ngabujen kapal wates nagara Maespat kacarios Bambang Sumantri anu jungan pos kasumpingan Prabu Arjuna sasra bahu kairing panakawan Semar Badranaya asna tinggalan Jawa. kumaha kitu pula Agung hati dipangkalen uge hese aya naon atuh ada kaula teh ngabogaan cita-cita Allah sae kaula teh hayang kumaula ka hiji jangan sugih
sugih pangarti teh nyata Prabu Arjuna Sastra. Harus banget. Tapi eta mah cek beja. Nembe waktu setelah pulang. Kaulah hayang ngabuktikeun nya jeung henteu Prabu Arjuna Sastra teh raja anu adil pramata, raja anu gagas sakti mata. Kaca Isi ngabdi nu tadi Wah, naon ya? itu disaur kayak surat Suap ayo bisa kumaha ari kuat. aya hiji nonoman gagal Semua sakti mataku sareng kaset dua, sareng keur beujeur mah kaset teh nyauja aras dua, sabaraha waduh, enak dua. ngahaturkeun semapa ngabakos nuhun kang semua ieu teh bade aya pikeun sareuna nu sanes maprakos meuli deui ka kuseur dayeuh aya hal-hal males dipadamikeun lagi Anak video gua kering kayak naon atuh. kasih cepot kasih daulah deui Ulah, cukup wah, kasih cepot kasih daulah deui oh banget. Sakon. naon Enak itu gatos. Ayo sesek. beres euy Naon maksud beres itu? dewe boga dudungan anyar Sebenarnya jalan bunga jeung sugan we ari boga dudungan anyar mah gaji bisa naik eta. anu geus mah pedit aya kasbono ge melihara resep ya Tapi baru mager katanya. Magri deuk bunga akang kirim. aduh ini semua pangmakos diterima layan itu pada pikir seuna orang kuno sanes maparan dos muli deui ka kuseur dayeuh buat madam di dieu gitu kayak aya hal baris dipadamikeun heula kok mangga lu Pak naon teh ari sugan abi termos gitu aya lainnya hari keur ujian kieu nah kitu we meta panyecep Untuk sekelamitan. Ini panggung saja. Isi. sila wala kira-kira Ang walau. naon Enak. aya naon cenah Bukan dia yang meninggalkan walau. nyanggakeun semua pangabakos pula diterima ku kaula dewa bade aya pikir saeunaon ieu kitu naon sedek anu teu nanya we Apa itu tinggalannya? tambah henteu deui
satengah marga satengah marga sopan sania prapta kepiantara denira pun jajar pinara dikai Bambang Semar kakak Semar ayane jarum sapotong yang ngakal jagat agung keluareo suami rumah pengaranakan inucap sitipan para maju kumaha ayane aya pikir saenaon apa oh kieu Kang Semar asra jingga oge kawal pana kaula teuing dimulih ka usul hayeun Maespati ngahajat ku kaula dina waktu ayeuna rek dibocor usia kaula Oh ya rahasia di rumah. Mau juga ya Rusia segala Rusia belakang ada. Rusia naon oke kaula teh saungkana kaula ti pertapan kaula teh ngabogaan cita-cita ari cita-cita kaula teh pati-pati ulung ku maula oge kaula teh hayang anu sauheureun Eta pati-pati kalau ulung ku maula oge kaula teh hayang anu sauheureun beda tinu beunang dipercaya cenah raja anu luhur ilmu sugih pangati teh Prabu Arjuna Sastra. Lebeus urang eta mah geus teu gireun deui. Pan ieu mah cepotan saukur beja. Ari ngaran beja bisa bener bisa. Salajengna tah kaula teh geus ngirim surat kaliwat Tamarapati Saudara kaula teh rek nguji diri pecah kadijayaan ka Prabu Arjuna Sastra. Awa kan? Nah, selain ini luas. Boleh riuk-riuk sudah baik. Piraku kumbarang luas. Saurang-saurang we anu luas we. Sakali lewat. Sama dewe luas. Au. Ya. Nah, sekali luas kawan au sate. Beuna kalau nak kita luas lagi. Kalau buat mulut piwuran luas sana. Baru kita mungkin dari baik sini. Ya naon ya. Terlepas ini ieu geus cari keputusan kaula ieu geus diniatan kaula. Tekad bulan coba. Geus bulan tekad kaula hayang nyoba kana kadijayaan Prabu Arjuna Sastra. Ayo
hanas dipuyung kurang hanas dipuja-puja di nama-nama hanas diagul-agul hari geus ieu mah wah dilap deui boga nu ngangge mah teu payu si rupa aya rupa kaset hari kelakuan gitu budi ngaran manusia kecicingina hiji martabak beda-beda lain pasti si lain ada gua dewe kayak nyebut martabak oh bener ya ya bener hari namanya kayak dibohong kuring ada kesetiaan sih bagelangan kita boy sih Arab ada si Arab iya lah laras kamsa terus iya semua dekat kawan silakan mendangan burung abang itu burung tiba di orang so kane ecat madejak ecat nila alat jenak madejak madeg bisa tengah impa nyarios Abujeng sumping Prabu Arjuna Sasrabau suara kerawannya Prabu Arjuna Sasrabau tiba Semak pangabang irai diterima kuat saperkara akan ngatur gelung karena lupa perjuangan rakyat parantos dia sangat sekir patut digali negara magang di malang kaulan antuanya akan nyubadanan karena kahayang rai anu aya maksud nantang yuda kakau naon maksudna aya nantang yuda kakau pramarung kasuwun wani galih budi pamrih hapunten angkatan Gusti Prabu kaula mamun saukur hoyong
uji karena kalijayaan saya. Saya mentes. Mati pati-pati kaulah pun kumaulah ke kaulanya hayang kang saluhureun ti kaulah pangarti. Pilunjul. Tah pilih ieu mah pilih salina sakanakeun ti kaulah pangarti. Nya lamun eta nu dipenta. Dina waktu ayeuna keneh aya kurangan 24 hadaga gua bineu. Alas aku gua nu isine gua ya an pasapau ning panetina tamu ngecit dalam. Disampingku senes bakal anak. Aku buka sakya ya Prabu Arjuna Sasrawa melayang seperti sekalakan. Bener anjing hayang uji diri ka kaula. Hayang ngajajal kasaten kaula teh bener. Lajeng Prabu Arjuna Sasrawa meureukeun socana mateni babarahan catur dia. Catur ani bat. Dia nangan sil budi cipta lan rasa. Ngawatan aji di Wikrama dan dia merusak emas akana di namanya. Allah ngajuru gunung wir gunung nusa gede-gede.
Kau sedang mengalahkan sabda pitulina Sabda. sabda pamucap pitu tujuh lilakuna tujuh akuna mal kelawan pun kasalira Gusti Oh, benar sekali aku Gusti ampun nah dipencet. awas yang masalah ini Jalir kadena. ulah jalir kerajaan ampun Gusti ampun benar sekali ampun Gusti ampun Tapi kemasih. iya lamun bener anjir tahu bakal langsung kalau bakal dilepaskan kumaha karep sampean ayeuna suman Gusti Prabu Allah sadaya daya Gusti Prabu mangajagakeun beuheung tanggal teuteun suku genteng orokkeun bade disik-sik punyit-punyit dicacak diulang-ulang oge bangga Gusti Prabu suman kaula rek bebeujeur saeutik walaki bibit sati walau yakin dalam mengucap tapi anak punahna kula pendirian natrat dina kanyata Ini. ngeunaan anjeun hayat ulun kumaula kana karamaisma kasalahan anjeun kaula dihapura kalayan bakal diterima ulun kumaula dina karamaisma aya salah Ayah salah. syarat kaula pangmindakeun gelar aman Sri Bidari